Boga usul kumaha tuh mah kumaha mun urang kerja sama naon tah nah kan dia mere beja siap arti teh arti siap enggak ayeuna mane ka hareup neangan jelema oke siap pokona mah anu mana-mana oge anu penting boga duit nah tadi sampeurkeun ka emaknya ya siap nungguan di dieu pokona mah amun dibere duit sakitu dibagi 3 kuning bagi 3 dibagi 3 da urang teh kudu nu usahana nu boga otakna di dinya mah asal bisa udud jeung dahar anu neangan geus pokona mah aya duit henteu pokona mah menang duit we geus terus neang ka ditu siap penting mangsa ya iya urang teh ya camperkeun heula naon mogok mogok juga nu pusing gitu naon pusing mogok gitu kumaha tuh ieu teh penyanyi kumaha artis nyanyi lamun aya duit di mana ono situ bukuna mahal tuh dijamin teh ayo tuh ayo ngomong ayeuna boga duit henteu urang balik dulu orang bebeja ka bapak nanyakeun boga duit henteu bapana aya wo aya di imah tara ka mana-mana bapak sobat tuh ayo neng bapak naon kan neng teh artis neng teh hayang di pikanyaah di pika bogoh di pika resep ku batur cenah cek si bapak iya aya dukun nu alus di mana pak di ditu di ditu yakin alus yakin dijamin eta mah neng apa deh hayang atuh ambes juga batur buranya gitu ahli terkenal pang-pang nama bila mau naik ke panggung tuh bakal loba nu nyawer eta bener bisa eta ayo tuh ade duit duit oke siap aya duit mah abah mah ayo antar ayo beres ayo aduh si Wasli ya geus menang pasien can ya da aing teh kudu butuh udud merenan aing dari lateng Wasli usaha teh kawas kieu teh ingat tuh meni kerja sama teh meni hese sugan we poe ayeuna menang hiji-hiji ge kajen lumayan lah jeung meuli endog-endog mah beas gitu bisa wae kurang dibobodoh teh si Wasli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalebet jang, kalebet. Mama. Dia kelak pi orang calik. Kumaha jang? Iya menang pasien teh hiji artis. Manehna sok nyanyi di panggung. Oh, nyanyi artis. Mainna teh supaya loba anu resepeun. Nya geus ku mah dibaca geus. Eta je budak teh hayang sawerana kudu loba, kudu laku, kaditu ka dieu kitu neng. Bener mah. Nah, ieu wae neng. Ari ka mah da alhamdulillah emak teh syukur nu ka dieu teh. Entu pejabat, entu lurah, entu segala kepolisian geus kadarieu amun neangan naon-naon teh. Bantuan neng atuh mah. Pokona mah gampang neng, ayeuna mah kudu aya mahara. Ayeuna mah da eueuh gratis neng mah teh. Sabaraha cukangna? Tah, tukang mah da pokona mah kitu. Ayeuna mah mere beja heula ka dieu. Tuh, sanggup teh? Nah. Eta teh bener hasil moal mun sakitu. Intina mah da aya tahapan neng. Doa teh ye anu mujarab aya, lebih mujarab aya. Mahal gitu hargana. Oh, nya aya bertingkat atuh. Kelas. Kumaha ge berkelas. Aya nu ka hiji, dua. Dua naon? Anu ka dua, tilu. Tilu naon? Nya. Ayo, sanggup? Sanggup. Anu mana pilih heula? Anu tilu. Nu tilu. Ambil langsung talk chair. Oh. Turutan mah, tapi nanya ngedoana. Mah mah kudu diturutan doana. Sok kumaha mah? Tak usah. Usahnya turutan mah wae.
tak patut dulu. Cici lalang, Cici lalang, sosorodotan, sosrodotan, ayah ucing, kagencet, urang salapan, salapan, sorong ke kiri, sorong ke kiri, sorong ke kanan. sorong ke kanan. He demani nih dotan gitu nya. Ini dat. Eta dua kali unggal peuting. Insyaallah neng eta Insyaallah naon mah. pokona memujarab eta teh nya. Ayeuna ieu candak. Amun arek bobo dileueut nya atawa dicucikeun ka beuneu 3 kali. Heeh. Kapatuangan 4 kali. Nah, kin heula. Pancan eta teh. Amun kan neng artis. Artis. Amun artis mah mun naik panggung sancan naik teh urang joget heula di dinya eta teh syarat nu kadua. Aya tuh kumaha sok mah peragakan. Dia turutan mah. Turun. Mah heula sama. Aduh. Kumaha mah? Iya. Pananganna nya kudu leprek pananganna. Turutan mah. Panangan kieu. Iya. Heeh. Engke kadua kitu. Ka dia Kitu. gitu. Nah, kitu nurutannya. Doana kieu. Cici lalang. Sosorodotan. Nurutan. Cici lalang. Heeh. Sosorodotan. Ayah ucing. Jadi gupayan. Gupayan. Bari joget. Sorong ke kiri. Sorong ke kanan. Demani ninjot gitu karep kok gitu ke di panggung tersebut naon turutan mah kumaha ge aya teh kata penonton teh ngaki gituan artis teh ambe ngeunaheun kikieun ambe laku lo benu nyaler atuh geus mayar mahal ayo sok-sok ba kumaha pusing aing boga pasien teh lah tadi kan contohnya contoh tiga main nama kudu nurutan bareng kompak saya bareng bising ilmu nanti langsung keserep kadinya makasih cici lalang sosorodotan aing nyaucing dari pandingan solong ke kiri solong ke kanan temani dotan bagus gitu Ini rumahnya udah di lokasi Pak, rumah lokasi orang itu Pak ya, yang kabur dari rumah sakit itu Pak. Ya. Selamat Mak. Naon itu naon? Assalamualaikum. Saya Pak. Abi dari Raga Jiwa Pak. Oh di rumah sakit Jiwa Bre. Mohon dari kekerasan stigma itu siapa Pak? Oh, kabur di rumah sakit Jiwa mohon. Oh. Bapak ada iya mah dukun, saya sugelo. Dukun. Ini fotonya kan, foto sama itu kan. Nah, benar geningan. Betul. Nah, berarti saya dibawa sekarang sama itu ya. Oke, siap. Kemana? Hah? Kemana? Bawa apa jika ibu? Dasar ini lelakeun Oh, we. da ieu gitu nya ho, ge pusing. Aing katipu. Katipu gunung gela.